nu di akhirat bakal dipayungan ku payung arasy Allah ialah anak muda anu nasya'a fi ibadati rabbih tumbuh cukur di dalam ibadah kapangeranan yakni fi taatillah washtahara biha taat ke Allah hingga benar-benar masyhur anak muda teu pernah tergelincir neangan pemuda boro-boro anu selalu taat nu daek bondok hese daek pondok hese aya nu di pondok bae main karung bae jadi raja bae raja setan setan balik ke raja sieun minta suakanya jadi boro-boro anak muda taat ke Allah secara optimal cacak-cacak mondok ge masantren geus embung da kumaha jadi lamun kuari hayang nyawa sabun masyafi ibadatillah teh budak pesantren keluar SD langsung mondok ngaji nyana diperbaiki Qur'anna diperbaiki pembacaanna waktu sholat berjamaah kitu ban nasyafi ibadat rabbi masyhur bahwa nyana teh budak pesantren santri teu nyahoan HP santri mah teu nyahoan ulin santri mah lamun hayang nyaho wali eta wali nyi taatilah nu mantak eta budak ngora dipayungan ku Gusti Allah nu taat ka Allah lantaran li annaha bisyabab asyaqqu ala nafsi taat keur ngora di jero ngora dipake taat leuwih berat kadirina batan nu kolot mah ibadah kabehan geus nyebutkeun atuh pantes bae tereh modar kolot begitu kan kolot mah bener atuh dipapantes ku anakna ge bapak mah geus kolot wari nya geus bager pantes tapi budak ngora umur 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai umur 40 tahun nyana aya di jero taat ka Gusti Allah lain bantrak-bantrakeun memantak eta budak santri teh mun paeh geus sorga bae eta mah geus sorga bae eta mah sebab nya keur aya di taat ka Allah tah bangsa maksiat maling jambu guru leutik tah mah kitu mah leutik tah mah maling lauk buru leutik tah mah leutik tah mah kitu mah maling mun babaturan leutik tah mah aja maling nu tatangga rada ngagedean Gusti Allah doa budak ngora bayangkeun coba budak keur mujan sepulin dulu si tenen di pondok kaji betahan mun lain karomah Allah mal bisa eta bentuk karomah teh budak leutik daek pondok tamat SD umur 12 13 14 nah daek asupun ka pondok daekeun haju nurut masyaallah eta karomah ti Gusti Allah ulah neangan karomah anu bisa hiber napak sancang ulah tah budak leutik umur 13 14 15 daekeun mondok eta karomah saat batur keur mejehna angkleng-angklengan sakola kejaranana dunia nyana justru ngaji saat 15 16 kerjana mangkak eta teh resep ulin nyana justru makin menjadi jadi ngaji saat 17 18 sampai 20 batur mangus boga sabarati iran bobogohan
di SMP di SMA jangan mah justru nahan nafsu di pondok ku ngaji ku berjamaah lamun jangan hayang jauh penduduk surga tah budak tah budak eta penduduk surga mandak ulah hese-hese mun dagang karung ku hari morosot betah budak santri nomor 13 14 15 16 keceng-ceng ka dia keceng doakeun mengaji supaya dagang karung ngaji lalaku ayo doakeun beres nuhun ya cak budak Gusti doa nu tadi dicabut deui Gusti dicabut kembali aduh cak Gusti bonceng tidak ada perhatian aduh Gusti Allah ragu ya di annaha fi syabab asyaqqa 'ala nafsi bisatah bahwa ada iman mana si jihadin atau budak ngara teh selamana babarengan jeung dirina aya dina jihad nafsu begitu nyana cicing di pondok sedih mah sedih terus we nyana cerik-cerik dipaksakeun jadi betah menang nyana sebulan 2 bulan balik ditanya ku babaturanna emang sia mondok aya sekolah cek janten teh sekolah mangge boga ijazah ke kaditu digawe sia nyawa aing mah ku abah aing jadi teu mondok bae ugus ya kumaha atuh mending sekolah teu lah aing mah mondok bae lah janten teh kaji boga moal boga ijazah sia cek babaturanna kaji aing mah engke aing mah ka sorga bae udah leutik bisa ka sorga cek babaturan sombong sia kaji aing mah oh nah 1 tahun beda isinin teh budak anu sakola teh sebab budak pondok mah bik pake ka isin kadeleuna tegep ka masjid ka mushola muludan tegep ieu sakola henteu terus bedang 2 tahun 3 tahun geus bisa nyana ilmu nang abrik itu anu lamun urang magaan pemajikan marah 100 amat ka santri memberhenti 100 kajanana mah ngalojokeun urang ieu mah ti dituna cek urang teu lah bohong terus nabiyatun manawiyatun suci amil ka masalabdi lengkapin doang kapal manawi maksudna naon jadi amil teh nu 100 dibagi 2 mah labdi manya 2 itu percaya itu majikan di bagian musalaki waktu tanawahu sama Allah sonaan dan warna-warna apa mila samai itu 13 warna jadi maksudnya 13 warna kabehna cobain nek nanyakeun da kanu sajen aya 13 dengan 10 nya teu percayain ka salaki asa dilojokeun bae rukun salat aya yang seberapa kalau namagan pemajikan rukun salat 13 kak maknya 13 tetangga gaya ngaji di Batur cenah ge aya 27 ese magan pemajikan ese jangan pemajikan aku kudu bari ngarende neng anu eta naon ieu tah mas oh mas sabaraha gram eta ieu mah kakarek anu 20 ke aya anu 30 deui oh nya eta emang potonganna nu kieu tah mun kos kitu menurut ulah nu kos kieu nu kos kitu giliran we pagaan amil 100 amil loba teuing cek kan aduh sawareh 9 tina 100 teh 99 jadi budak ngora nu selalu ibadah ka Gusti Allah selamana jana aya dina jihad merangan nafsu saat batur sekolah SMP nya nama di pondok baturna sanajan sekolah ge loba kembang mata lalagaan hurai-hurai jeung babaturana SMS-an terus bae bobogohan mulai geus di SMP geus teu aman geus indungna teu aman bapana geus teu aman budak mah di sakola
di pasantren karena nafsu babaturan aing ye ngebejaan bawanya namun bobogohan aing mandek dipasrahkeun bae ka Allah perangnya terus ka SMA geus lebih brutal permainan berat geus dewasa tuh kadinya nama keur meujana nguyak-nguyak batul muin Masya Allah takrib geus dilalab sapindah geus dijadikeun coel gunyana kuari geus aja batul muin eta kan menang riyadhah hasil riyadhah ngajar nafsu saat batur-batur da di sakola ehyak-ehyakan teu puguh maksud sakadar hayang ijazah bari can jelas ka dituna mun pae saat eta neraka tapi ieu mah di pondok Masya Allah pahala keur meja kos kitu bae Masya Allah kari mantep jasa ya Allah tadah ruja keur meja kos kitu keur meja neungeunna tambang daya tambang lu tumbung dia jadi kos kitu nasribna jadi blon budak aduh ya Allah ya karim tuh keur meujeuhna ngajar nafsunya sok geura namun ditanya Aisyah emang teu resep ka awewe aing resep atuh jasarua aing ge jelema boro-boro jelema embe ge resepeun teu komo aing atuh pan sih henteu aing isin geunan ku ilmu aing wow masyaallah geus lain bantrak-bantrakeun aing teu pantes sebab ditarang aing aya fatul muinan manya fatul muinan kudu bobogohan budak masyaallah indah amat sih aduh komo haji nyana ngaji tafsir umur geus 23 24 yang saya ten boga bebene encan yang saya teu laku ten lain teu laku aing mah izin loba awan hayangeun ka aing nambung yang kudu izin di otak aing aya tafsiran aing membung-bung bobogohan ayo sia mal kawin tuh endek aing mah kawin ayo nu tudaikeun ka sia wallahu alam ieu ge wallahu alam aing ge geus dibasrahkeun ka Allah bae mah cenah kudu kawin alhamdulillah cenah henteu lah puterkeun tasbih siap sok aju kitu eta teh ngajar nafsu di kumaha teh ka surgana tuh santri mah hayu paling dosa-dosa nu lalitik doang atuh iya tuh santri mah ka awewe paling ge nya mah susuit lamun aya awewe geus moal di deketan bae nya nama muriang panas mantap kali surga mah kos gitu Aisyah pun bobolok kota itu ku non kadang-kadang ku kesak aing teh di deketan awewe aduh wahara jasa deket bae ge geus hareudang komo nempel meureunnya asana awak aing batutung meureun tah ieu keur carita salilana nyana di pondok pesantren hiji hadir tuh mantap ge mana aya dongengna di lembur nu sakolah aja teueuh jeung awewe malah aya dongengna nyana teu heureun jeung awewe malah aya dongengna berarti kan sapopena maksiat kolot nu nyakolakeun anak kabagian maksiat ulah dikira kolot henteu didarakakeun teh ji komo datang ka zina datang ka kuari datang ka zaman aya naudzubillah min zalik wa min zalik di pesantren mah aman atuh Masya Allah ngeunaheun balik maca Quran di imah tarariis taraweh ngana jadi Bilal dibutuhkeun jadi imam doa ih atuh geura hadir santri mah tuh surga Masya Allah ilah syabun nasyafi ibadat rabbi sahatu budak orang tumbuh cukup ibadah ke Gusti Allah wal murad basyabab jadi maksud ku syabun malam bijaiz arba'in jelema anu can ngalewat kana umur 40 keur mujihna resep ulin keur mujihna resep ngumbar nafsu mantak umur di bawah 40 mah geus pohara jasa eta mah lamun 40 leuwih masih kana maksiat kana tunggu harapan
buuk geus putih tapi masih kena WhatsAppan. Wah itu harapan. Oh harapan teh mah geus biang jurig. Biang jurig teh mah. Diangkat ku hari mah kamari ka karak panglima ku raja. Pengangkatan langsung. Langsung teh geus disahkeun di parlemen. Nyana. Jadi raja jurig. Ya jurig juga jurig teh ngahormat ka jana. Sebab nyana rajana. Kita kula main-main. Iya. Wa bil ibadati mutlaq taat. Kuayana kecak ibadat jadi murad ibadatun mutlaq taat naon bae salat, puasa, zakat, ya kitu radwi dan lain sebagainya. Wa bi nasyati biha taqid taatu ala masyati. Maksudna cukul teh taat nyalakeun maksiatna min awal amri. Di awal perkarana ya ini model santri. Di awal terus aya maksiat ya leh ku taat leh ta maksiat leletikan mah kos kitu mah tuh suit leletikan aja awalna geus sepen ieu disuitan teh horeng awewe masukan teh marah henteu endahan haneng bae kos kebo atuh kahayangna nya mah aduh masyaallah aja panai magrib teh mah ditepak bujurna ku budak tepak set nepak doang ya dosa letik nepak doang aduh sama itu kudu berusaha ragam tuh kudu sekali nepak letik dua kali rada gede tilu kali gede wa rajulun qalbuhu ma'laqun bil masajid wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu anna tifla mutahharun min adnasi dhunubi zahirah wa hadha aidan mutahharun min danasi syirki wal ghaflah wal jismaniyah. Budak letik bersih tidak dosa-dosa zahir sebab encan aya syahwat birahi kakarak sakadar dahar nginum ge narima ti kolotna bersih ku sebab bersih pada halang pada ngarau pada ngais. Sal budak geus dibersihan dipandian dipakaian baju kabeh hayang ngarais komo lucu keur mejena kembang mata resep diome resep budak letik sebab dosa kolot kajenteng kumaha ge geus ambalayah dosana embung ngome urang misal aja pende dipandian aja dipakaian baju piyama misalna aja orang di ais-ais jadi najis. Saya. Hatur naon guys nyana. Lima orang loba kene aiseun. Ku sebabna eta dosa ambalaya. Boro-boro urang atuh. Nu di mana geus bungeun ngais. Sayang. Urang memang lah henteu lah eta. Lanapa. Eger ieu mah dicekal-cekal cekeun rada heuras ku ari maja tawadhu. Jadi wau teh teh jadi alif. Tetep we wau bae. Geus kolot kos kitu. Cek abi berojak we pada bae gitu. Ya wis baki. Pupurian bersih budak tina dosa dibersihan zahirna daek ngais daek ngajak ulin leho tinggal leho urang wani tanyusutan lehona budak sahabat komo haju budak nawewe haju kadeluna bahkan pige teh pige lisen tak itu tak kadelekan raut-raut pigalisun mah
resep urang diajar besul can aya dosa kitu kene lalaki resep bahasa edan ieu ge sarua tibnul maani suci tina kokotor syirik syirikan jero hate teh motoran tatagenan kana dunia tatagenan kana sawah tatagenan kana pagawean tatagenan kana dinar jeung dirham tatagenan kana atasan tatagenan kana pagawean tatagenan mulus Allah ngomong mah bisa urang cok praktekkeun geura ulah tatagenan kana dunia kuat jago lamun kuat hese saya bangunna tenang amat sih hirup kadangna ku aing mah indah amat atuh dek naon deui ja aing mah ku harija alhamdulillah gawe terus atuh tiap Sabtu gajihan dek naon deui oh berarti tenang teh ku boga gaji syirik cek ahli thariqah syirik cek syariat mah teu sebab geus boga tatagenan salian ka Allah padahal Allah as-somadi Qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam hartina kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allahu ahad hiji Allah teh huwa ahad Allah teh somad anu pake pamurantengan ku urang kabehan jihad naon bae ge muranteng gara-gara ka Gusti Allah somadiyah numantak dibaca ku Haji Pendi kutub Rabbani wal arifis somadani Allah kutub tanya ge nu macana ge teu nyahoeun da jangan nu macana ge teu nyahoeun somadani teu naon atuh dibuktikeun dagang karung tah lamun bener-bener somadani mah atuh geus teu kudu Rabbani bangsa pangeran selalu ka Allah somadani muntayang ka Allah kutub Rabbani wal arifis somadani Allah kutub eta teh nya enggak bohong matak dikutub ku Tuhan saya tah dikutub eta tah ya matak termasuk salah saji orang yang terkutuk eta ya ini dibaca kutub Rabbani wal arifis somadani tapi ya jangan teu daek nurutan seeutik begitu tah. Tuh. Haji Firdaus yang serikeun. Eta yang serikeun teh mah lain seri teh mah. Tuh. Eta kos gitu. Ulah aya syirik di jero hate, babari ngomongna ese. Ke. Geus tah. Ese ieu bangunna tenang amat aya naon sih? Aing mah deuk tenang kumaha aja anak teh ya. Unggal bulan merek kain naon deh itu berarti tatagenan ka pamere anak sia ku tenang-tenang teuing ieu sih aing mah atuh aing mah asal aya undangan tenang lumayan tadi asal undangan we puyeng tuh ieu tatagenan ka dinya syirik sia ku tenang-tenang teuing ieu sih aya naon sih aing boga simpenan alhamdulillah kamari itu kan ngajual tanah aing menang 1 miliar jadi bagi kebagian sing 200 juta aya tinggal 100 deui lah atuh nek naon deui jaing geus kolot geus tinggal ngadaharan 100 juta pakai ibadah kos bener tah kos bener kan syariat mah bener tapi sekali toreka atuh acak-acakan tatagenan kana 100 juta tuh kan beda tuh kan cak syariat mah bagus heueuh geus ki geus aya mah kumaha geus ulah ka mana geus dahar jang aya tadi 100 juta asana tangkap paeh ge duit nyesa nah geus bae geus kumaha mah dahar minum sare dahar ibadah heulah geus ka Cilongok ngaji kemudian salat tatagenan ka 100 juta cak syariat mah masalah geus bagus cak tarekat mah syirik tatagenan lain ka Allah ayo deh kumaha coba moal aya tah tiflul ma'ani namal masih kada tatagenan gawe di pabrik masih kada tatagenan nyawa masih tatagenan dagang masih tatagenan bangsa nu tadi teh simpenan moal kiai kadang-kadang tenang amat sih hirup maksudnya beda jeung batur teh kiai mah kadang-kadang tenang kumaha tuh ja santri asal balik bae nyana ngeupelan
Jadi alhamdulillahirabbil alamin kadang-kadang nusugi marada gede. Kos bener tak kiai? Eta kiai morosot eta kos kitu teh kiai. Tatagenan ka murid. Berarti kan murid lamun eueuh pokoknya nangis walah waweuh. Madaknya nama teu boga murid teh ya nyieun plang menerima. Tuh, kaharti kan kurang bari mah. Menerima ajaran baru, murid ajaran baru. Teh tatagenan ka murid berarti hayang pamerena eta teh kos kitu teh syirik. Jauh hari tarekat memang kos itu. Supaya kaharti bae mah ieu. Supaya kaharti kos kitu eta. Dijieun pondok pesantren ge hayang loba murid tatagenan ka murid. Hayang pamerena maksudna. Atuh mal jadi ahli Allah moal. Moal jadi kos kitu. Hese atuh hese. Sia bangun tenang amat sih. Aing mah mantap tenang emang kadelna kunaon? Sia kadelna tenang. Maksudna aing mah teu boga nanaon sebenarnya mah. Aing ge nyaho. Sia motor teu boga, mobil teu boga jadi imah saya. Bangun pan tenang amat. Aing mah kieu. Lamun aya batur anu ngabutuhkeun aing tah. Aing osok dibutuhkeun tanagana. Alhamdulillah ku aing osok ka pabrik atau ka kantor, sok aya dibere tatagenan ka tanaga. Syirik kan ya takut gitu. Mual jadi wali itu bagus gitu mual. Mual jadi ulah jauh-jauh bukunya anak. Mual jadi wali syirik. Ulah ayana naon di jero hate teh. Hiji Allah. Allah kaya minta ke Allah. Allah nu gagah minta ke Allah. Allah nu jabar minta ke Allah. Allah nu qahar maha maksa minta ke Allah. Allah anu maha rahman maha rahim minta ke Allah. Naon di jero hati aing. Aing mah tatagenan ka dunia sapira dunia jeung Allah. Waktu ku alay cokot bae. Tatagenan ka jabatan kumaha jabatan isu page teh aing eureun. Tatagenan kana pangkat sapira pangkat. Di dunia doang di akhirat mah nyoto aing pangkat. Aing mah leupas tina pangkat. Tatagenan kana geng-gengan teu. Tatagenan kana naon? Hiji Allah. Cicingna deuk di mana belos. Dek jadi kiai, ka Allah aing mah. Sia dek ngaji dek henteu dek mere dek urusan sia, aing mah ka Allah. Beres. Aja nu ngarajina ge bakal nadarekeun sebab henteu asa ka penta. Nu mantak teh daek ngaji di lembur teh kunaon kenceleng sok diputer-puter teh pan. Kotrak. Nyana puguda. Kotrak. Beres jang kiai na mah jang nyana tolol. Goblok itu mah tolol bin goblok bin blon bin anak nanaon teh eta. Duh. Jadi lamun teu hayang geus teu hayang ka Allah bae. Teu asa berat, ieu sok beban. Nah, kunaon teu ngaji eta kadinya ka mushola sakitu dekeutna. Lah. Kunaon sih? Henteu lah. Kunaon? Sok eta minta ongkos. Atuh bere bae sapira ongkos sih? Aing masalah lain masalah teu bogana aing asa katekeun asa kageng-gengan aing. Ieu kiai teh jadi geng tatanya deh. Coba lamun kiai na, ulah kudu marere dak. Sia ngaraji ka aing ongkos geus siap. Ulah kudu mere aing mah pokona ngaji be. Hayo pokona sia. Aing teh kudu disumbang ku sia sebab sia menyumbang leutik. Geus mulai deui bae. Cak masyarakat teh hayang. Nolkeun. Nya eta nol mah kan lain disungut. Allah Maha uninga hate. Di sana aja orang lah, ayo bae orang ngaji ulah kudu merenan hatena hayang mah alcak Allah sia ngomong doang. Hate. Beda ke karasana ge teh. Ka Allah hiji. Nah ieu kutub rabbani wal arifis somadani. Ta eta tah. Nu hese ge jadi rabbani jadi somadani. Rabbani bangsa pangeran, naon bae ka pangeran. Somadani bangsa somadan, naon bae ngagantungkeun ka Allah. Kutub rabbani wal arifus somadan. Oh. Nah ulah aya syirik. Jadi eta nu mantaknya lahir lantaran bersih min danati syirki. Urang tina dana si syirki bae ge moal mahi 10 tahun. Nusuluk kabersihan syirik. Ulah ngajak Kangjeng Nabi Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Cilaka Abi Dinar. Jelema bangona maka sepatu hebat bupati horenganan kerja di Abi Dinar.
kerja di abdi dirham gubernur gitu kayaknya. Namun niatna memang tadinya kecuali lamun niatna dek ngararapih negara lain. Bisa jadi gubernur tapi henteu jadi abdi dirham. Henteu jadi abdi dinar. Tapi dek bener-bener dek kalaksanakeun tugas. Atuh teu. Teu kiai ge jaim teu kalaksanakeun tugas sarua bae abdi dinar. Habib jatuh abdi dinar bae. Kabeh bae. Sakabeh tadi. Tok. Mata kadeuleu di jero hatena rencana motor, mobil, sepeda dan lain sebagainya. Itu ku ahli Allah teh aku lantaran nyana mah geus jadi geus kaluar anak Tiplul Maani ta eta teh bisa dibere ku Gusti Allah tek dedeleuan dedengian dan ngan nyana teu beudang. Embungeun di nyanana. Urang mah hayang. Nyana teh embung. Wal goflah weung poho. Per detik ulah per menit per detik nyana mah teu poho ka Allah. Per detik tek emang gua pan diajar heula mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari ganti la maksuda la ilaha illallah urang teu meunang tah lamun can boga guru karena la maksuda sebab aya makna tersendiri eta tarekat teh lain zikirna ngarobahna ngageserkeun perasaan. Nah gaya guru tungguin la maksuda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus bisa naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya perasaan-perasaan lain ke lamun urang ditungtun lain engke muringkak bulu aya anu ijazah mah anu nu bisa muringkak nerang lamun teu ijazah nu muringkak nu handap la ilaha illallah Manya zikir dah gaceng heran aing mah. Zikir si gaceng. Lain inget ke Allah inget ke eta heran aing mah zikir si gitu. Eta waduh terpimpin teh mah. Salah sahiji murid gagal eta. Gagal tuh gaceng. Atuh ya guru dah bibrojak murid teh mah. Sarua jeung doana zaujatan zaujatan. Aduh. Nah. Naik. Mari Allah sesuai jeung detak jantung. Allah. Tapi kan kudu aya cara tersendiri letahna ka mana perasaan kumaha. Nah ieulah nu hesen Allah detak jantung. Teu beunang dituturkeun ieu mah keur carita doang. Naik ke hu. Kos kitu hu. Luhur jasa tah lamun geus hu. Geus lain Allah deh hu. Kos anu ngintip eta nang garang-garana puyuh hual. Aduh Gusti Allah. Wa adhiri sana bi zarin nafas bi ikhrajin nafas adhiri bi ikhrajin nafas hu keluar tuh ke Allah kajero hu Allah engke hu kos gitulah ikhrajin nafas domesan wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar wabil khurujin wi kajrohu keluar Allah wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar takdirkeun zat anu maha bersih Allah kajro waqadiri sya'na bi idn menan gitu bi idkhalin nafas waqadiri sya'na bi idkhalin nafas wabil khuruji in bi bizatin akdas ketika kajrahu keluar Allah hu Allah sesuai jeung guru teu beunang sakahayang urang geri aya supir nurutan eta bejana nurutan pas abah ngabahas eta nyana kabeneran jadi supir nyana kikituan we hu Allah langlem jadi bos lagi heran kok jadi kos kieu anak muah Allahu aya dipecat
gawena jadi supirnya kos gitu ya kayak molotov dipecat di imah kayak gitu bae hu Allah pamajikan balik udah cenah kakak gitu bae mah digawe henteu naon teu balik sorangan hu Allah mancing di hareupeun imah menang lele imah kudu kagrogol imah ieu tuh tina hu Allah tuh bener sabaraha ieu keur dongeng doang dek dongeng lamun geus bisa engke bakal tiplul mani ulah aya goplah jadi per detik lain per menit deui per detik Allah sesuai jeung napas ka jero hu napas ka luar Allah napas ka jero hu napas ka Allah carita doang hu Allah engke ka dituna karak eta teh engke disebutna teh ngahiji nah timbul ka karak nah ieu bersih min dana si syirki wal goplah jadi lamun encan aya lamun encan bersih tina syirik cara tadi aya main di jero hate atuh moal aya tiplul mani lamun masih kena goplah ka Allah atuh moal aya tiplul mani nah terakhir jismaniyah awak urang ieu ngahalangan ka Allah nu matak wujuduka zambun ayana urang teh sebagai dosa cek ahli hakikat masih kena urang ditekadkeun aya atuh urang teh ieu teh masih kena dosa wujuduka zambun jadi aya mah Allah urang malalagaan ayana geus nalika lalagaan ayana ulah disebutkeun aya nu aya asli nama Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jadi urang mun masih kena ngaku aya urang eta teh leutik kene hirup teh leutik kene eta teh geus jare geus teu ngaku ka diri urang ka diri sorangan teh geus hiji Allah pan bisa kitu hese urang nyaritakeun anak sebab ieu mah kudu ditungtun micinan perasaan kahiji tina syirik heula jero hate geus eueuh pasti bakal timbul dengan sendirinya moal goplah ketika geus teu goplah nyana fana kan pasti kan ka Allah doang mun ditanya naon eta sinu aya di jero kantong Allah ma fi jibati ilallah eueuh deui nu di jero jubah kecuali Allah jadi di babawa eta mun keur urang mamawan mau Allah geus teu bisa diajak ngobrol geus teu bisa geus eta Allah bae kana mah nah jadi jismaniyah ge ieu teh jadi kokotor ayana urang ngaku bahwa urang aya kokotor tah eta mah lain perasaan ke kudu lain omong elmuna kudu ilmu rasa geus kudu hiji-hiji atuh sok tina dana si syirki heula piceun di jero hate naon isi di jero hate aya naonane nu salian Allah kakarang engke kapanggih nu dua tadi hiji Adam kedua subut Adam muftikorihi ila ghairi teu butuheun Allah kana sejen nomor kada subut hartina subut teh subutu kitu ibtikori ghairihi ilaihi butuhna nu sejen ka Allah tuh Allah teu butuh ka nu sejen butuheun ka Allah sakitu tauhid mah babari gaji tauhid mah komo diskemakeun mah sajam 2 jam jadi praktek tauhid mas tauhid bil af'al tauhid bil asma tauhid bil sifat bakal kahiji aya dina tauhid bil zat carita doang warabbi wallahu a'lam bissawab